Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil faijina fid dunya ila yaumiz ziham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tudkhiluna darussalam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan likafatil khalqi wal anam amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan maghfura. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmata wa ta'wila. Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawidu amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawidin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah pengawasan rutin Masjid Al-Ummah sepuh anom sadayana kusim kuring dipihormat. Pemudah-mudahan sadayana aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puja kali puji ka zat Allah Rabbul Izzati anu mana ku taufik mantena pisan urang sadayana dina ieu kasempatan anu mulia tiasa hadir dina ieu masjid guna ngalaksanakeun sebahagian kewajiban pokok urang sadayana nyatana thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirna urang sadayana kana ieu masjid ngajantenkeun wasilah tur cukang lantaran kana kengingna rahmat sinareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam pamudah-mudahan salalamina dicurah limpahkeun ka paduka termulia nabi paling utami rasul paling pinunjul sahibu syafaatil udma sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, para atba'u tabi'in, para aulia, para ulama, para kiai, para santri tur sadayana umatna di masyrik duwi ka maghrib. Mudah-mudahan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin sepuh anom oge para pemuda rahimakumullah. Dina ieu kasempatan pamugi aya pitulung Allah ulang ngalajengkeun kana hanca urang sadayana nu masih ngabahas tentang hikmah-hikmah
kata mutiara seorang waliullah nyatana Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dina sebuah karyana kitab Al-Hikam. Kamari ngabahas hikmah anu nomor kadua nyata iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min sakhawatil khafiyah wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himatil aliyah. Sakumaha nu kurang parantos kauninga dina bahasan pangaosan anu kalangkung bahwa lamun seorang jalmi hoyong tajrid ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah tanpa aya sabab, tanpa aya asbab, tanpa aya usaha, padahal anjeunna ku Allah keur ditetepkeun dina maqam asbab, mangka eta teh termasuk keneh sahwatna sahwat khafiyah, masih keneh dorongan sahwat, dorongan kahayang anjeunna keneh. Ari ciri jalmi ditetepkeun dina asbab kamari dibahas aya 4. Hiji, Allah nyawiskeun kana pimodaleunana. Jadi modal keur asbabna aya hiji. Nu kaduana salamet dina agamana. Tegasna mah ku eta asbab teh anjeunna henteu ka mana-mana kayakinanana. Berjamaah tiasa kalaksanakeun, nganapakahan istri murangkalih ngabiayaan sadayana tiasa, berarti eta kedetepkeun asbab. Nu kadana wa nu katiluna wa yaqta'a biha ta'muka amma bi aidinas, tandana jalmi ditetepkeun dina maqam asbab hartosna kedah usaha teh ciri nu katiluna pegat rasa tomakna, henteu durat reret kana harta nu aya di batur. Hatena teh lepas tina hayang dipasihan da eukeur. Bahasana usaha urang eukeur, penghasilan leutik-leutik ge aya. Jadi teu hayang dibere ku batur teh. Nah eta ciri eta dina asbab. Nu kaopatna ciri jalmi ditetepkeun dina asbab teh wala yusgilaka ama anta fihi min wadhaifil ibadati adh-dhahirati wa walil batinati. Nu kaopatna mah nyaeta eta asbab teh teu matak nungkulkeun ka anjeunna tina ngalaksanakeun wadipah berbagai macam aktivitas ibadah baik dohir atau batin. Eta ciri jalmi ditetepkeun dina maqam asbab ku Gusti Allah. Dina saah anu mulia ieu urang teraskeun kunaon sababna mun jalmi ditetepkeun dina maqam asbab teras hoyong tajrid termasuk keneh kana sahwat ngan sahwatna khafiyah. Disebatkeun sahwat saur Syekh pengarang ieu kitab dina sarahna nya pengarangna teh Syekh Abdullah bin Hijaj Al-Hulwani al-masyhur bisarqawi nyara sarahna sarah al-hikam. Saur anjeunna pangna disebat sahwat keneh kepikeun jalma nu ku Allah ditetepkeun dina asbab lanjeng anjeunna hoyong tajrid ngalepaskeun tina asbabna. Haye wungkul we ibadah ka Gusti Allah termasuk keneh sahwat, sahwatna sahwat khafiyah. Kunaon disebut sahwat? Jadi kahayang keneh nafsu. Disebut sahwat teh wa kanat sahwatan li adami wukufika ala muradi sayyidika. Disebutkeun sahwat karena teu aya kesamaan, henteu akur
kahayang anjeun jeung kahayang Gusti Allah. Sekali deui karena teu akur kahayang urang jeung kahayang Gusti Allah. Pan ku Allah mah urang teh ditetepkeun dina makom asbab der anjeunna hayang luncat kana makom tajrid hoyong pindah. Tah berarti kahoyong Allah mah urang teh kedah asbab ari urang kalau hoyong tajrid eta berarti syahwat. Punah pinah gitu teh disebutna teh syahwat. Siga urang we mun pepelakan melak cau ari lombangna hiji torojol aya cau alus cek batur teh ieu cau teh tingali turuyana ge jeung baleuleuneur cabut eta teh. Cap deui di dinya barang ngagidig deui cau eta geus rada ageng aya deui batur teh. Cau naon mang eta? Ieu mah cau raja bulu. Amisna ge. Heueuh atuh kadekeun dicabut deui tah cau nu aya teh ceceban deui. Sing ti ka iraha ge walaupun sampai kiamat sigana moal kenging hasil cau dah hayo we gentas-gentos tah eta karena syahwat teh kitu. Karena syahwat teh nya ulama ahli batin nguningakeun ari syahwat sareng nafsu beda teh beda. Ari syahwat mah kahoyong nya sapertos urang hoyong kalawan jenis nya hoyong acis hoyong harta dan sebagainya anu berkaitan sareng materi. Ari nafsu mah sapertos takabur sombong tah nya takabur jeung sombong eta keneh nya eta disebut nafsu. Tak urang ngalih tina satu makom kana makom padahal ku Allah can dialihkeun mangka eta teh termasuk syahwat kahayang keneh urang lain kahayang Allah. Eta disebatkeun syahwat. Disebatkeun syahwat teh karena teu akurna kahoyong Gusti Allah jeung kahoyong urang atau kahoyong urang teu sami jeung ketetapan ti Gusti Allah. Aya nu kedahna mah urang teh istiqomah. Udang diajar icalan baso umpamana mimiti mah hasilna ge saalit terus we jalani da engkin mah geus waktosna mah ku Allah diangkatkeun ku Allah dihasilkeun ieu mah kakarek ge icalan 15 poe can aya hasilna keneh pindah deui ayeuna mah gantos icalan di tokona ku sembako sasasih can aya keneh peningkatan gentos deui ku mebel kakarek 15 poe jual deui ganti deui sigana sing ti ka iraha ge moal. Nah kumaha keur urang tekadkeun bahwa ketika urang menjalani satu bisnis berarti ieu bagian urang terus tekuni ku urang tawa kaulah alih satajan dialihkeun ku Allah. Kumaha ciri dialihkeun ku Allah na disaepkeun modalna. Atanapi ciri rek dialihkeun ku Gusti Allah mah urang teu bisa salamet dina agama. Itu teu bisa salamet dina agama teh toma masih keneh aya ka masjid jadi kurang berjamaah minang katinggaleuan. Kitu. Tah robih heula ku urang tingkahna. Teu tiasa dipaksakeun bahkan dugiakeun ieu mah teu bisa salat acan pindah eta mah. Sabab Allah miwarang pindah tina eta aktivitas sabab aktivitasnya ngabahayakeun. Kartos teh. Tak gitu. Ari teu acan dialihkeun mah ku Allah netepan masih keneh tiasa bahkan berjamaah sedekah masih tiasa entos we eta tok kenging baka pindah ada ieu mah boga wiridan anu anyar siga urang tadi teh sim kuring nyontolkeun geuning cau teh ai lomang hiji cau hayang kabeh entos hiji jalani ketika urang kenging guru anu yakin eta teh guru waliullah tong pindah deui entos we eta tekuni sampai duka berhasil. Da orang sukses itu orang anu istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik, lebih sae daripada 1000 karomah. Moal timbul karomah mun teu istiqomah. Da modalna hoyong aya karomah adalah istiqomah. Naon karomah teh? Karomah teh kemuliaan. Kemuliaan di Gusti Allah. Hoyong kemuliaan di Gusti Allah wayahna modalna satu istiqomah. Sabab istiqomah lebih bagus daripada 1000 kemuliaan atau 1000 karomah.
Orang kalih santri hoyong tiasa maca kitab sing tekun we belajarna ngawasna sing getol ngapalkeunana sing getol tengah wengina DP ka Gusti Allah ceurik ka Gusti Allah. Gusti abdi teu mampu bisa ngahasilkeun ilmu terkecuali ku Gusti dihasilkeun. Gusti otak abdi mah da belet henteu pinter siga batur. Gusti moal aya di pangbeletna lintang ti abdi pahamkeun Gusti abdi. Matak aya doa Robbi afhimni anka fa inni la afhamu anka ila bika. Gusti pahamkeun abdi ka Gusti sabab abdi moal tiasa paham ka Gusti terkecuali dipahamkeun ku Gusti. Eta teh ciri urang eta gogorowokan di tengah wengi ka Gusti Allah hoyong dipahamkeun supaya naon pun nu ku Allah diberikan ka urang dipaham karena hikmah dibangkrutkeun. Oh ternyata geuning urang ditarik ku Gusti Allah kana jalan anu nu sae. Baheula mah keur usaha asa can pernah ngalaksanakeun dikir dekakeun urang nangis ayeuna mah karasa ta eta hikmah tina bangkrut teh. Baheula mah keur sukses mah ka masjid ge saminggu sakali ge geus henteu da jumaahan teh sok di lembur batur. Paling satahun sakali kitu ge ari lebaran, satahun 2 kali berarti jeung Idul Adha. Tah ketika dibangkrutkeun dina usaha nah ayeuna mah berjamaah nu 5 waktu tara ka kantun ka masjid hate teh asa ratanyaah ka kiai asa welas deudeuh kitu tah berarti eta anu ku Allah diberikeun teh. Urang apa ningali ketika dipasihan musibah teh nya urang repotnya repot da henteu ningali kana naonna kana hikmah dibalik musibah nu mawi jalmi anu tos paham ka Gusti Allah mah musibah itu tidak ada semua oge anugerah ti Gusti Allah walaupun dohirna siga musibah. Tapi tong hayang musibah teh ngan ketika ku Allah dipasihan musibah mangka urang lumpat buru-buru ka Gusti. Ketika urang sukses jangan terlena ulah santai buru-buru lumpat ka Gusti Allah mengpengker sukses sate acan urang dipaksa mending lari duluan sate acan ku Allah dibangkrutkeun mending ti ayeuna Gusti alim abdi mah dibangkrut teu mampu abdi mah Gusti moal mampu abdi mun dibangkrutkeun ku Gusti siga kieu mah pan ka bang oge sabaraha hiji bang ku abdi pan kantos ditamutan Gusti can kabayar keneh tah kitu ceurik urang ka Gusti Allah. Kernu santai tegaduh sametan Gusti abdi moal mampu abdi nyicingan dina ieu kesenangan mun teu ditulungan ku Gusti kitu we. Jadi anu senang buru-buru lumpat ka Gusti Allah mengpengker senang anu keur riweuh buru-buru lumpat ka Gusti Allah bisi eta riweuh teh jadi malapetaka nya di dunia nya di akhirat. Kahartos ieu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, numawi ketika ku Allah urang disimpen dina makom asbab teras hoyong tajrid maka tetep eta termasuk kana syahwat keneh karena teu akurna kahayang urang jeung kehendak Gusti Allah jeung ketetapan Gusti Allah. Tadi dibahas ku Syekh Ahmad Ibnu Athaillah syahwat nage syahwat khafiyah. Naon disebut syahwat khafiyah? Li anna dhahira dzalik. Karena dohir pengharapan anjen ana muradaka bitajarudi al inqita'u ilallahi ta'ala wa taqarrabu ilaihi. Disebut syahwat khafiyah hampir henteu kadeteksi. Soalna pengharapan anjeun hoyong langsung tajrid ngantunkeun usaha wungkul ibadah ka Gusti Allah ngadekul di kamar wiridan dikir diseepkeun waktuna pikeun dikir ka Gusti Allah. Alus eta teh kaditingali nama sabab eta teh al inqita hayang kumaha al inqita ilallah hayang megatkeun sadena urusan dunia balik lumpat murni hanya ka Gusti Allah. Tadi nama tujuanana dina dohir mah sok jera sok lamun ieu seorang jalmi keur sukses usahana pinah we kana dikir
Kana dikir we usaha dikantunkeun. Ya. Usaha dikantunkeun antepkeun we kumaha karyawana umpamana cing kira-kirana aman moal tah usahana. Secara dohir urang ge sigana moal patos nye dah. Nyeepkeun waktu keur tajrid keur dikir ka Gusti Allah usaha terbengkalai ta eta teh awon kitu teh. Komo urang boga deka dengan usaha kieu biasa kitu nyebutnya ieu mah euy moal langsung gusul ka Gusti Allah teh lamun bari usaha kieu mah tah eta statement kitu teh awon. Tetep we terus usaha laksanakeun dikir ka Gusti Allah tong eureun. Naon sabab? Sabab usul ka Allah eta lain ku dikir. Tapi kunaon? Ku bagian ti Gusti Allah we. Da teu saaliteun pengusaha ge bisa usul ka Allah. Da teu saaliteun tukang bisnis ge jadi wali Allah. Da teu saalit tukang dagang oge jadi wali Allah, teu kiai wungkul. Tah kitu jadi pangna awon urang ngalih ku urang sorangan teh karena aya bertekad bahwa usul ka Allah teh dengan cara tajrid, padahal usul ka Allah mah ku Gusti Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Tadina dohirna siga alus. Kang Iwan umpamananya, Kang Iwan pan tukang bisnis anjeunna mah unggal enjing ngadluk di pasar. Cek Kang Iwan teh hese Kang cenah ayeuna mah euy hayang jadi wali teh wiridan ge tara kaburu wae. Pinah we abdi mah moal icalan tempe teh dipinahkeun ka Kang Ade. Gitu. Ngadeluk anjeunna tah kitu teh awon sebelum saatna kumaha entos saatna mah tempena nggo parantos seueur punten nya Kang nya bisnis saha wae mah bisnis tamus melambung sehinggakeun ku cicing anjeunna ge pemasukan aman. Nah berarti eta Allah parantos naon tah ngalihkeun. Jadi ngalihkeunna Allah narikna Allah karena jalan Allah supaya menghadap ka Allah rupi-rupi aya anu di pasian musibah dohirna aya anu di senangkeun. Satu sakali deui ciri ditariku Allah tina makom asbab kana makom tajrid teh cirina hiji lamun jalmi jadi bos ku cicing anjeunna ge perusahaan maju tah cek urang ieu mah wiridan ge sigana teh moal kaganggu lantaran barudak jalalujur ngamanejna hararade bagian kasirna umpamana eta ciri urang dialihkeun set pindah teu naon kitu ngan ai masih keneh ngagunakeun urang keneh mah mangka tong ngalih satacan dialihkeun ku Gusti Allah lain ulah wiridan ngan ulah pinah tina asalna cicing dina meja kasir jadi di kamar we hayoh tah eta teh awon kitu teh jadi teu aya sateu acan dialihkeun ku Gusti Allah aya kasayan aya. Nah, jadi disebatkeun sahwat hopiah teh dohirna siga hade. Kumaha cing dohirna siga hade? Aduh, Mang Iwan bener hayang jadi walina teh. Nang kunaon kitu? Wengi siang, wengina tara bobo siangna teu rirene dikir we teras ka Gusti Allah. Saya teh mun kitu. Segi dohir, saya teh. Sae. Tapi batinna nya. Nah, dina batin nu bedana. Kuma wa batinuhu ana muradaka asyuhratu bil wilayah karena dina jero hati paling dalam aya hayang disebut wali aya hayang tujuan jadi wali na Allah jadi kakasih Allah ta eta nu ampirna teh sakali deui jalmi pinah tina asbab kana tajrid satu acan dipinahkeun ku Gusti Allah sahwat keneh hopiahna karena dina batina aya hayang jadi wali ai jahar jadi wali hoyong ari nurut kana ketetapan ti Gusti Allah henteu matak eta nu paling bahayana teh kahartos teu nah kitu nya maksudna nya dina dohirna mah hiji katingalina hoyong langsung ka Gusti Allah megatkeun tina urusan-urusan nu matak ngaganggu ka Gusti Allah padahal manehna butuh keneh nu kaduana sejata korub tuh dina dohirna dina batina hayang sohor jadi wali na Gusti Allah mun supaya kumaha teh jadi wali Allah biasana pan ari ka wali Allah mah jalma pada dararatang nya jalmi teh pada nyuhunkeun doana tah aya tekad kitu aya tujuan ke doana gitu
nekadkeun teh supaya jalmi-jalmi darah rongkap gitu, jalmi darah rongkap. Nah ku dongkapna eta patak to amma anta bisadidihi mangkap gatah kahoyong anjeun eta bisa kieu pan lamun jalmi can pas nya kadongkapan ku jalmi sakali mun jalmi can pas kadongkapan ku jalmi tos kadongkapan repot eta teh. Kumaha repotna mun asal sok dikirna umpamana 10.000 sawengi ku sawab seueur tamu kadang-kadang bisa teu 1.000 acan terus teh matak bahaya pan ari pada intina mun wali Allah itu ku Allah dipadepkeun sajayana jalmi ka anjeunna difokuskeun cirina wali teh kitu. Jadi moal aya hiji jalmi nu lain wali Allah bisa ngumpulkeun jalmi ribuan moal aya. Mun aya jalmi tiasa ngumpulkeun jalmi ribuan itu tanaga lain tanaga anjeunna. Karena anjeunna jadi kakasih Allah ku Allah digerakkeun. Sok we Kang Iwan punten nya hajat sok onangan 1.000 jelema hadir teu kabeh? Nya, leres teu? Da henteu mangkana surat undangan ge spesial. Tapi ku Allah mah digerakkeunana da halal hadir atuh jalmi teh nu teu apal oge nu teu weuh oge ngaku komo nu jauh-jauh ge abdi cenah saderekna jalmi ge bunga pan kitu saderek abdi teh mah cenah saderek abdi rencangan abdi nu terasa kitu bangga batur oge nah eta nu bahayana teh dugikakeun saur Arif nyebatkeun ke iqbalun nasi maksud Arif teh ulama ahli makrifat ka Gusti Allah nu kenal ka Gusti Allah iqbalun nasi alal muridi qabla kamalihi samun qatilun menghadapna manusia ka seorang jalmi nu hoyong usul ka Allah sebelum sampurna usul ka Gusti Allah na eta teh racun yang mematikan. Jadi tong bungah ku sabab seueur jamaah darah rongkap kakareke wiridan sakeudik walah ieu jalmi geus seueur ih eta teh bahaya sing hati-hati maksudna. Jadi mun urang gaduh hiji amalan terus jalmi jadi seueur darah rongkap ka urang maka tong bunga justru kudu sering ceurik ka Gusti Allah. Kenapa? Karena ieu rempan ieu racun anu mematikan kateguk ku urang kaindum ku urang kartos teh aduh dapan ieu mah cariosan wali nya mata ngarahna ge ngarah kana kewalian. Ngan biasana lamun jarur kewalian itu sajabiti ngalaksanakeun sunah-sunah Rasulullah teh aya amalan-amalan anu khusus. Kitu hadirin sadayana aya amalan-amalan anu khusus nu matak ngadorong kana ridhona Allah, ngadorong kana ilmuna Allah, ngadorong kana rahmatna Allah diberikan ka anjeunna. Kitu cenah kaum muslimin. Wa rubbama in qata'at bidzalika an wadaifika wa auradika wa sirta taqta'u lima bi aidinas. Jalmi setelah jadi wali tapi teu acan pas jadi walina tuluy ku jalmi digemrong nu paling bahayana mungkin hiji amalanna jadi lesot tadi teh biasa nama 20.000 atau sawengi ku sabab seueur tamu ngobrol bae ti ka subuh parat akhirna mah kadang-kadang teu bisa wiridanana. Tahajudna biasa teh 12 rakaat atau 8 rakaat ku sabab seueur tamu hayo he ngobrol jeung tamu seep tah eta bahaya. Tuh eta samun masmum teh. Nu kaduana ketika kadongkapan ku tamu paling bahayana pisan adalah rasa toma eta. Jalmi teh seueur euy. Lamun hiji ngamplokan 50.000 ge tah eta nu paling bahayana mah. Nu paling bahayana eta ketika urang kadongkapan ku jalmi adalah rasa toma. Ku rasa toma eta hancur sadayana oge. Mun arek wusul jadi moal tulus wusulna. Mun arek mantep ka Gusti Allah mal tulus mantepna sabab aya keneh rasa toma. Nah ieu namihan penjabaran tentang bahwa pengharapan urang hayang tajrid ngawungkulkeun ibadah ka Gusti Allah tapi ku Allah masih keneh urang ditetepkeun dina maqam asbab tegasna mah cirina tadi teh aya 4.
hiji urang aya modal keur asbabna baik materina atawa fasilitasna. Anu kaduana urang jadi salamet dina agama tina lumpat ka gunung gede, tina lumpat ka curug supit hayang beunghar, urang jadi henteu da sabab gaduh fasilitas. Nu katiluna pegat rasa toma tina diri urang kengarep kana ngarep-ngarep hayang dibere batur. Nu kaopatna eta aktivitas asbab urang tenungkulkeun kana ibadah, hartina ku aktivitas asbab urang tiasa berjamaah keneh menyantuni fakir miskin jompo dan sebagainya oge urang tiasa ngalaksanakeun bermacam-macam aktivitas ibadah. Ta eta tandana urang keur disimpen dina makom asbab. Lamun urang ngalih ku urang sorangan tanpa dialihkeun ku Gusti Allah, mangka termasuk kana syahwat. Syahwatna disebut syahwat anu samar, hampir teu kadeteksi ku urang. Disebutkeun syahwatna karena urang teu akur kahayang urang jeung kehendak Gusti Allah. Urang teh da ceuk Allah mah kudu cicing dina makom asbab, tapi urang hayang ngalih kana makom tajrid. Disebutkeun khofiyah memang sabab dohirna siga alus hayang wungkul ibadah ka Gusti Allah ngantunkeun aktivitas usaha, tapi dina batina bahaya sabab hayang sohor. Disebutkeun walina Allah ketika mungkin dugi janten walina Allah didongkapan ku sana jalmi, bahayana timbulna rasa toma lamun can pas urang kudu didongkapan ku jalmi. Kahartos dulur sadayana. Nah, namanya aya setengah jam ya. Teraskeun Pak. Teraskeun ya. Kapamongnya. Siap keneh siap? Ya, kahartos nu namanya kahartos. Ya. Ulang teraskeun nya. Nah, wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka pitajridi inhitatun anil himatil aliyah. Ibnu Athaillah menegaskeun ka urang sadayana bahwa pengharapan urang asal namanya pengharapan anjeun saur Ibnu Athaillah hayang asbab. Padahal ku Allah anjeun ditetepkeun dina makom tajrid eta teh inhitatun anil himatil aliyah. Naon inhitatun anil himatil aliyah teh nyaeta turunna darajat tina tujuan nu kalintang luhur tul mulyana kana tujuan anu kalintang rendah tur hinana. Nah, uyan deui lamun jalmi hoyong ngalaksanakeun asbab padahal ku Allah anjeunna ditetepkeun dina makom tajrid. Asal dikir we jalmi teh pindah kunaon asal awalna pindah kana makom tajrid sabab rek usaha teu aya modalna, rek nyimpen barang teu aya fasilitasna, teu bisa we usaha teu aya modalna, arek nyenteng ti batur maknya pan boga santri umpamana, rek ngalaksanakeun tani mana sawahna, rek ngebon teu boga kebonna. Nah kapaksa eta mah jalmi tah dipaksa ku Allah piwarang naon tah tajrid. Rek muka toko puguh da kudu aya modalna jeung kudu aya deh tokona. Aber-aberan mirari acis rek namut oge teu aya nu namutkeun da batur ge teu percayaeun atuh maknya tukang ngurus santri boga hutang jutaan puluhan juta. Nah berarti miwarang tah kudu kumaha tah kudu tajrid ngawungkulkeun yakin mantap ka Gusti Allah. Jalmi geus disimpen dina makom eta leket teh hayang pindah kana asbab. Puguh jadi ajengan anjeunna teh geus dijamin ku Allah. Biasana ku tajrid anjeunna itu teu hayang dipasihan, murang kalih sakola walaupun teu aya usaha kabiayaan. Gitu. Bojo oge mun hayang acuk masih keneh kabiayaan walaupun jalan asbab nama pamasihan umpamana ti batur. Da nu penting nama dipasihan mah tapi ngeun nu penting urang ulah hayang dipasihan gitu. Mirarian usaha teu aya ta eta teh ciri ku Allah rek disimpen dina makom tajrid. Geus disimpen dina makom tajrid bahkan lah cukuplah keur makan cukup ngadidik murang kalih cukupnya dididik murang ka ngadidik murang kalih sakolakeun oge kabual sadayana kamodalan
ngan peda teh siga batur mah bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah ramai beungeun ramai capekeun kursi goyang meja marmer cek bahasana imah pageuh pamajikan minang baseuh bari jarang reuneuh asa nange pokona aduh ieu asal kateuy we hayu Kang urang diajar bisnis jeung abdi nah kumaha kieu asal ka harti ieu make rek luncat tina asalna tajrid kana asbab awas tah eta teh bahaya nu kitu teh eta bisa inhitatun anil himatil aliyah mun digamarkeun mah kieu biasana mah anjeunna mah duha taraka kantun duha teh 8 rakaat tahajud terus bisa dikir oge seueur santri kawurukan umpama ieu sebelah gambarannya gambaranna kitu kusabab ku kituna ceuk anjeunna asa kurang ieu batur boga mobil urang encan batur boga motor urang make hayang leket teh hayang bisnis leung mun ka harti bisnisna eta geus bisnis bambu buta eta leung bisnisna teh geus ube non ube teh pindah kadinya nah eta inhitatun amnil himatil aliyah eta teh tina tujuan anu mulus mulia tur tinggi bisa ngagubrak derajat karena tujuan anu rendah tur hina kartos teh gitu kaum muslimin jamaah rahimakumullah kumaha jalmi cirina disimpen dina makom tajrid ciri jalmi ku Allah disimpen dina makom tajrid mangka cek ulama cirina ayyasara lakal quwata min haitsu la tahtasib gampang ka anjeun urusan rizki gampang ka anjeun urusan rizki naon min haitsu la yahtasib bari rizkina teu bisa disangka-sangka kadang-kadang teu ngemu teu naon hayo he ngaduluk wiridan ngawuruk santri torojol aya jalmi masihan cekapan umpamana teh mah samingoneun umpama contoh siga kitu tah eta berarti ku Allah digampangkeun tanya. Nah, utak cing sim kuring tadi gambaranana ciri jalmi cicing dina makom tajrid wiridan terus-terusan usaha henteu katingali dohirna tapi duitna aya mod bulan kali sakola kamodalan hatena aman tina rasa toma tah eta ciri jalmi disimpen dina makom tajrid hiji wa ja'ala nafsaka mutmainatan inda ta'adurihi jeung deui nafsu anjeun jiwa anjeun merasa nyaman merasa tenang inda ta'adurihi ketika repot urusan asbab contoh ketika urang ngadeluk Kang Asep Kang Ujang deluk we murang kali sakola mangkaning arek daftar mangkain deui toko kudu balanya mangkaning can aya acisna nah eta ta'adur asbab tapi ketika ta'adur asbab teh ada urang sok wiridan teh ten arte ditenangkeun we henteu gundah teu galau henteu santai we kalah mungkin mantep ka Gusti Allah teh jejeritan di tengah wengina teh Gusti abdi teu mampu mangkaning tuh anu ngampas bade nagih dinten enjing Gusti teras. Nah, eta jalmi ciri di naon tah disimpen dina makom tajrid. Ari kitu mah rek tajrid-tajridan terojol nu nagih lieur keneh. Entong eta mah tong wakapinah kadinya. Entah se aktivitas laksanakeun aktivitas. Nah, kaum muslimin jamaah rahimakumullah kumaha atuh kewajiban pikeun seorang salik hartos salik teh jalmi nu hoyong wusul ka Gusti Allah hoyong ngartos ka Gusti Allah hoyong paham ka Gusti Allah dugi kakeun nekadkeun bahwa dina dirina oge sadayana ieu teh terlepas tina kakawasaan Gusti Allah mangka kumaha tuh ayam kusapi ma'akomahul haq fihi satu kewajibanana kudu cicing dina tempat anu disimpen ku Gusti Allah
hatta yatawallallahu ihrajahu dugi kakeun waktos anu engkin we ku Allah dikaluarkeun tina eta tempat hiji tah sakali deui. Jadi kewajiban seorang salik, seorang jalmi nu hoyong wusul ka Allah dengan mapai asbabna wiridan, maksad wiridan eta hoyong wusul ka Gusti Allah, mangka kawajibana hiji kudu cicing dina satu makom sehingga encan dialihkeun ku Gusti Allah. Rek kumaha wae cicing dina eta makom? Pait, peuheur, lada, hasem cicing. Mun cara usaha teh mah naon eta? Bangun jatuh bangun nya sifatna jatuh bangun jatuh terus we sate acan dialihkeun ku Gusti Allah. Cicing di dinya tapi dikir terus-terusan. Hiji kawajibanana wala yahruju binafsihi wa iradatihi kade ulah keluar tina makom nu ditetepkeun ku Gusti Allah keur anjeunna saca acan dengan unsur dorongan nafsu anjeunna. Naon sabab? Sabab mungkin Allah sabab mungkin setan bisa menguasai ka anjeunna. Contoh mun jalmi ditetepkeun dina makom tajrid terus hayang asbab kunaonnya jadi mundur jadi murag darajat tina nu tinggi darajat tinggi karena derajat anu rendah karena tadi nama jejeritan ka Gusti Allah ku sabab ayeuna mah boga asbab jadi santai hirupna. Tadi nama teu kaur murang kali arek dihunkeun jajan wengi geus cecerikan wengi teh geus ceurik Gusti enjing kumaha murang kali abdi mangga nyangakeun ka Gusti tah kitu. Ku sabab aya asbabna ngajeritna jadi henteu. Kartos teu? Tah eta nu paling bahayana mah. Bahayana mah eta. Ku sabab keur jajan isukan aya 2 poeun mah. Ye jajan murang kali wah moal kulusa kalahkeun reup ngareup bobo. Tah eta kacauna mah. Teu nya kacau eta teh. Gitu. Jadi asalna muntang ka Gusti Allah teu kaup aya kajian Gusti. Aya di kejadian Gusti. Terus we anjeunna setiap naon pun aya kejadian lumpat ka Gusti asalna. Naon sababna? Sabab teu katingali ku soca dohirna ti mana ieu rek mayar sametan, ti mana ieu rek masihan murang kalih jajan sabab can katingali ku dohirna rumawi jejeritan di tengah wengi ka Gusti Allah. Ku sabab gitu, ku sabab ayeuna mah aya asbab bahaya. Sigana moal ngajeritna ka Gusti Allah. Nya kartos teh. Tak kitu eta mah teh. Jadi bahayana kitu asalna ngajerit langsung ka Gusti Allah jadi henteu. Tah pikeun jalmi nu ditetepkeun dina makom tajrid terus hayang lumpat kana asbab mangka cukup saur ulama teu kudu sasarengan sareng ahli hubud dunya eta ge cukup keur ka anjeunna dina kahinaan. Sakali deui mun jalmi ku Allah ditetepkeun dina makom tajrid terus anjeunna hayang kana asbab cukup kehinaan keur anjeunna sanajan henteu babarengan jeung ahli dunya. Ai ahli dunya teh kumaha? Ahli dunya mah pikiranna pinuh we ku dunya. Ahli dunya mah kitu nya. Sehingga hatta fi sholati hatta fi sholati sing dina salat oge pikiranna teh eta we. Teh eta lamun jalmi kitu saur ulama ahli batin eta disebut ahli dunya. Keur takbiratul ihram teh geus kabayang, aduh motor teu geunaheun eta kudu ka mana ieu nu bisaeun ngomehkeun mesinna. Tah keur salat eta ciri jalmi ahli dunya. Jadi ciri ahli dunya eta nyimpen dunya dina hate. Ciri jalmi anu lain ahli dunya ahli Allah dunya na balatak dina hatena eueuh. Beda saeutiknya. Kang Tandi benten salit ari urang mah nya inopana teu aya dina dohir ngeun dina hate mah 3 sakaligus. Ari ahli Allah mah wali Allah mah dina dohirna mah alpar dina batinna mah teu aya. Sakitu beda nama sakitu beda nama ya urang cing rasakeun we Kang Gijing ku urang itu urang teh ahli Allah atau ahli dunia. Lamun masih keneh perkara nu aya dina urusan dunia ka bawah salat berarti urang teh
buru-buru tobat ka Gusti Allah nya, buru-buru sararea jeung sim kuring-kuringna kudu tobat ka Gusti Allah. Da eta we keur takbiratul ihram teh Allahu Akbar. Kasenal-senal kainget Kang. Senal nu hargana ge 10.000 Kang tadi. Allah dek mangkani senal teh belah dinya bawa eueuh. Keur salat. Tah eta ciri ahli dunia cenah nu kitu cek ulama nya kitu. Tah kantun urang mah kantun kitu lah. Urang teh ahli Allah, ahli dunia. Mun urang can jadi ahli Allah kade ulah nyebutkeun ahli Allah. Masih keneh salat masih inget kana senal capit kayak masih keneh asup keneh kana asa jadi wali Allah. Aduh bahaya eta mah nya. Ngan kudu merasa teh paingan atau cek gurunya saykhuna nyebatkeun kumaha bahasana teh ya Robbi anni wa iyali wa ashabi dhaifatun wa munafiqatun wa fasiqatun wa muddar. Coba sok sasarangan urang nya sebatkeun ku urang teh anni bareng anni wa iyali wa ashabi dhaifatun wa munafiqatun wa fasiqatun wal muddar. Gusti abdi makhluk anu lemah, makhluk anu pinuh ku dosa, makhluk anu alus dina lisan wungkul padahal hate mah awon. Oge Gusti abdi makhluk anu sangat butuh ka Gusti. Tak kitu nya dhaifah teh Gusti abdi teh makhluk Gusti anu lemah. Naon sababna? Teu bisa ngaku rek nyebatkeun ahli Gusti teh da geuningan balanyaan anu keur di jalan oge buat teuing euy dicokot ku batur. Itu dina hate teh Gusti abdi mah teu layak sabenerna mah jadi hamba Gusti teh. Ngan pedah abdi alim ari ka neraka mah kitu. Ta eta makna ilahi las teh. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nar jahimi. Aya nu nyoba aya nu ngaledek teh kadinya teh. Kumaha ngaledekna? Lah cenah sok papaehan majarkeun teh. Kos teu butuh tingan nya pan bahasana Gusti eta teh kitu ilahi he pangeran abdi lastu abdi teh teu aya lil firdausi kana surga firdaus ahli hartosna mah kieu berarti Gusti abdi teh lain ahli kana surga firdaus wala aqwa ala nari jahimi tapi abdi alim kana neraka. Ongkoh nyebutkeun lain ahli kana surga tapi alim ka torojol teh jalmi anu panati anu iri anu dengki. Lah tong sok papaehan sieu teh cenah nyebatkeun teh kitu lain papaehan justru urang teh keur merasa naon hina keur merasa lemah di hadapan Gusti. Da urang memang kewajiban urang itu menghamba ka Gusti Allah hartosna merasa lemah, merasa fakir, merasa teu mampu, merasa teu aya katiasa. Kitu teh kewajiban urang teh nya. Mata nyebatkeun ku urang Robbi inni wa iyali Gusti abdi wa iyali jeung keluargi abdi wa ashabi jeung sahabat-sahabat abdi raka-raka abdi adi-adi abdi santri-santri abdi jamaah-jamaah abdi dhaifah sangat makhluk anu kalintang lemahna Gusti hartosna mah tulungan Gusti abdi keluargi abdi jamaah abdi pan abdi teh nu lemah. Ketika orang nyebat kitu oh cek Allah teh hayang dikuatkeun maneh teh teu kudu disebatkeun deui eta teh teu kudu. Gusti abdi mah makhluk lemah hayang dikiatkeun Gusti leh teu kudu ge nyebut hayang dikiatkeun da Allah maha uninga. Nu penting mah aku we ku urang Gusti abdi teu mampu kitu. Mun urang nyebatkeun Gusti abdi teu mampu berarti hoyong di mampukeun siga urang kasepuh torojol urang kasepuh urang geus rengse urang teh suntangan geus rengse naon teh kumaha jang sarehat cek sepuh teh nu mawi panyatain teh hiji bade lebaran geura Idul Adha. Mangkaning murang kali teh 3 ari abdi kondisi usaha geus kieu. Cing sepuh ngartieun kartosen teh sepuh. Ngartosen. Ta urang kantenan Allah berarti nya. Geus teh Gusti abdi rizkian Gusti bari ceurik lebah rizki mah ari minta hampuran henteu. Gagal urangnya lebah dinya. Tak kitu nya. Jadi kagus mending keneh ge Gusti lemah abdi mah. Oh katiasa abdi mah Gusti. Gusti abdi mah munafik Gusti. Gusti abdi mah fasik Gusti. Mun urang ngaku pasek loba dosa berarti hayang dihampura. Mun urang ngaku lemah berarti hayang dikuatkeun. Kitu we lempengna nya.
Nah eta kewajiban pikeun urang. Jadi kudu cicing dina makom nuku Allah ditetapkan tong geser. Da engkin oge Allah bakal memberikan solusi jeung kehebatan kaistimewaan cicing dina eta makom. Mun urang cicing dina makom asbab jalani eta makom asbab sabab dina asbab eta pasti aya kespesialan ti Gusti Allah. Mun urang disimpen dina makom tajrid geluti eta tajrid kade ulah incah balilahan dina eta makom sabab madina makom eta bakal aya kaistimewaan nu ku Gusti Allah diberikeun ka urang. Kahartos para jamaah kaum muslimin sadayana, insyaallah ieu hikmah nomor kadua tina hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari parantos rengse. Mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat khusus kanggo simkuring pribadi nu ngaoskeunana umum kanggo jamaah sadayana. Oke, mudah-mudahan janten bertambah-tambah keimanan urang sadayana, keyakinan urang sadayana, oge katawakalan ka Gusti Allah sakali deui sing yakin bahwa Allah maha nyaah ka urang. Kanyaahna Allah melebihi nyaahna ibu rama urang ka urang, sabab nyaahna Allah ka urang ieu lebih nyaah daripada urang nyaah ka diri urang sorangan. Justru urang disimpen dina makom nu mana wae jalani eta makom sabab Allah anu nyimpen anu nyepeng kana rahasia cicing dina eta makom. Sakitu nu tiasa kasangakeun, mudah-mudahan sakali deui bermanfaat. Oge urang sadayana mudah-mudahan salamina dipasihan taufik kanggo ngalaksanakeun taat sareng ibadah ka Gusti Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.